Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Al-mukarramun para Bapak Ibu sadayana, alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana dina wengi Rebo katilu urang sadayana tiasa keneh dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Kantun ngetang hari urang sadaya tos gentos kana 2025. Selalu urang sadayana nyuhunkeun ka Allah, mudah-mudahan waktu nu terus berjalan ka urang sadayana tambih ilmu, tambih amal, sajabiti tambih umur, tambih ilmu, tambih amal, tambih keikhlasan. Kalayan dina raraga tolabul ilmi urang oge nemetos silaturahmi, ngadoa ka Allah, ngadoakeun kanggo kulawarga urang sadayana, ngadoa kanggo diri urang sadayana. Mudah-mudahan salamina aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat salam mugia tetep ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun para ibu sadayana, waktos nu teras berjalan ka urang sadayana ieu moal bisa dihalangan ku urang sadaya kantun urang tiasa ngamangpaatkeunana. Kalayan tambihna umur tadi sik tambihna ilmu, tambihna amal. Ulah dugi ka tambihna umur, tambihna kaawonan, sehingga dauhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangsae-saena jalmi teh cenah kumaha bu man talla umruhu wa sunna amaluhu. Sajalma nu sae jalmi teh saha jalma nu panjang umur sareng sae amalna. Aya kalana urang mah tambah umur teh kira-kirana beuki sumanget ibu ibadah teh atawa beuki hoream ya teh. Beuki horeamnya. Tanaga geus beuki ripuh, nafsu mah beuki gede, mata gogodana beuki gede dina nalika ngalaksanakeun peribadahan. Namun sakali deui urang sadayana insyaallah ketika urang ngadoa ka Allah hoyong pangjaga pangraksa ulah dugi ka tiba kana dosa. Sabab dosa nu dipigawe ku urang bakal mere madarat ka setiap jalmi nu midamelna kitu tanya. Ngan sawangsulna setiap parentah Allah eusina kasaean maka ngajadikeun manfaat pikeun jalma nu midamelna. Maka dina ieu kasempatan urang neraskeun hanca didugikeun mantaroka dzunuba raqqa qalbuhu. Mantaroka sajalma nu ninggalkeun adunuba kana dosa raqqa maka leuleus naonana qalbuhu hatena. Wa man taroka jeung sajalma taroka nu ninggalkeun al harama kana haram wa aqlal halala jeung nuang kana barang nu halal sopat maka bersih naon fikratuhu pikiranana. Jadi dina ieu maqalah didugikeun man taroka dunub sajalma nu ninggalkeun dosa. Urang teu sok apal naon ai dosa tapi teu terangnya naon definisina. Ibu ai dosa teh naon, Bu?
Bu ari dosa teh naon Bu? Meledos teu karasa cenanya. Ari dosa teh Ibu perkara anu dipidamel ku urang baik perbuatan atanapi tindakan nu didasari ngalanggar parentah Allah. Jadi jalma nu cicing dina larangan Allah, justru larangan Allah teh kudu ditinggalkeun, kari-kari jalma teh kalah ngalaksanakeun. Tah jalma nu ngalaksanakeun kana parentah nu larangan Allah maka disebut eta dosa. Maka lamun dina nguping kana dosa dina bahasana di dieu mah kalimatna dea danbun. Man taroka dzunuba sajalma nu ninggalkeun dosa. Kade dina redaksi Quran ge seueur dosa teh Ustaz sanes sungkul danbun. Aya ismun geuning nya geuning didugikeun ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi. Ismi teh naon? Dosa. Udwan mah permusuhan, ismi teh dosa. Jadi Ibu bahasa Arab mah langkung seueur dina palebah dami dosa mah. Hiji Ibu danbun dosa teh nya. Nu kadua maksiat, tah maksiat jeung danbun teh eta keneh. Jadi lamun urang sok nguping naon maksiat, naon danbun, naon dosa eta keneh. Jadi dosa jeung maksiat teh eta keneh. Aya deui didugikeun geuning sai'ah. Nya aya sai'ah sami nya sai'ah oge dosa. Lawanna sai'ah hasanah. Jadi aya danbun, aya maksiat, aya sai'ah, aya zurmun, aya haramun, aya khoti'ah. Tuh, khoti'ah ge sami nya. Nu sok galib khoti'ah teh Ibu kasalahan. Mata kade bisi ngaran budak ngaran karakena dina Arab saha ujang eta ngaran rai teh rai abi si neng mah neng hotiah teh tukang salah. Jadi sing terang aya maknana nu seueur termasuk naon piskun dalika piskun geuning piskun ge sami dosa. Jadi seueur harti dosa nu aya dina Al-Qur'an. Aya deui pasad. Pasad ge sami. Pasad teh migawe kagorengan eta pasad. Aya deui pujur dina surah naon? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dina diri manusia dibere kecenderungan hayang gawe dosa jeung hayang gawe takwa. Jadi dosa teh seueur ngan dadi didugikeun kalimatna danbun. Man taroka sajalma nu ninggalkeun dzunuba kana pirang-pirang dosa kana gawe dosa. Jadi cenah saja manu ninggalkeun adunuba kana dosa roko qalbuhu maka leuleuy hatena. Hatena teh leuleus Bu lamun urang ninggalkeun dosa. Ai leuleus teh naon? Di dieu dina sarahna payak balun nasihah. Jadi nu leuleus hate mah bisa kapanggih ku urang Pak. Ibu-ibu bisa kapendak ku diri urang naha urang teh keur leuleus hate naha teu asa teh. Nu kumaha nu leuleus hate teh payak balun nasihah maka sok narima hate nu leuleus maka nasihat. Bo nunutan teh teh. Tiris teh nya punya. Tiris mata kitu naon enjing pageto mah rebo teh nyaranak cai kopi. Ustad geridoeun wios teh dibere Ciherang ge cai kopi Bu. Komo lamun tiris kieu mah jeung aya hujan mah susu jahe kitu tah. Susu jahe keun ayeuna mah request. Jadi ayeuna mah cai naon? Cai herang ayeuna mah. Wiosnya punya. Ngan wios teh Ibu salit ye barang tuang di masjid Bu. Atawa sanes wios kenging Bu hukumna teu Bu? Barang tuang di masjid. Siga nu ulahnya pantesan teu marawadahareun. Jadi teh naon ibunya hukumna kenging barang tuang di masjid lamun teu matak ngotoran. Tapi di mana jadi ngotoran maka jadi teu kenging jadi haram. Ibu ai muludan ai rajaban sok aya tuangeun. Nah ayeuna lain muludan lain rajaban daharan teh aya. Tah makana bilih nganggap bahwa tuangan bisi aya mingonan payun mah bade nyanak tuangan seug teuing.
teu naon Bu kenging hukumna asal ulah ngahinakeun ulah ngotoran kana tempat gitu Bu. Uyandi. Jadi sajalma nu ngalaksanakeun ninggalkeun dosa ieu mah ninggalkeun kana dosa teh Ibu naon tadi pagawean atanapi tindakan atanapi perbuatan nu ngalanggar hukum nu ku Allah ditetepkeun eta dosa. Sajalma nu ninggalkeun dosa maka buahna raqqa qalbuhu maka leuleus hatena. Jadi jalma nu leuleus hatena mah daek dipapatahan, daek diingetan, ridho, menang naon Ibu menang pangbeja ti batur sok sanaos datangna ti budak leutik lamun eusina papatah mah ditampi. Cik abdi rek naros ibu-ibu bapak-bapak kira-kirana lamun aya nu mamatahan jalmi seseueurna seueur nampi seueur teu nampi Bu. Seueur teu nampinya. Ibu ayeuna nuju ngaos kira-kirana ngupingkeun abdi naosiahan atawa ngadugikeun materi ku ibu ditampih teu. Berarti urang teh keur leuleus hate teh. Jadi jalma anu leuleus hatena mah narima kana nasehat. Jalma anu narima nasehat nuduhkeun leuleusna hate. Tah jadi Ibu sajalma anu ninggalkeun dosa bakal leuleus hatena. Mafhumna saha jalma anu ngalaksanakeun dosa bae maka geus hese dipapatahanana. Berarti Ibu jalma nu embung naon Bu embung kenging papatah ti batur teu narima kana papatah batur nuduhkeun kana teuas hate. Ai urang leuleus teu hate. Keur leuleus keur heuras-heurasnya punya. Leuleus hate teh iraha di mana narima kana kasaean payak balu an nasihata kadituna wayah sa'u biha jeung husu laha kana nasehat. Jadi Ibu lamun ngajina husu teh nuduhkeun kana leuleus hatena. Aya husu teh naon Bu? Hadirna hate keur ibadah itu inget diri keur ibadah itu husu. Aya jalma nu keur ngaos Ibu hatena hayang balik aya teh aya. Aya teh Bu? Ayanya atawa ayeuna Ibu keur calik di dieu pikiran mah ngalamun ka mana hate mah geus ka mana nuduhkeun eta teh teu husu dina keur ngaji. Komoy keur salat rada hese teh gambaran selain husu teh lain dina salat unggul termasuk dina ibadah nu sanesna. Ai keur salat geuning Bu Allahu Akbar teh mimiti takbir dugi ka salam hese teh husu. Hese. Rakaat kahiji tamat, rakaat kadua poho kana babacaan, rakaat katilu ge poho rakaat. Jalma nu poho dirina dina salat, jalma nu poho dirina keur ngaji eta teh naon? Teu husu dina naonna ibadah. Jadi jalma nu husu mah cenah Bu, punten di dieu punten sa jalma nu ninggalkeun dosa bakal leuleus hatena. Di antawisna leuleus hatena teh naon Bu? Nyaeta nampi kana nasehat wayah saulaha jeung husu dina nalika aya kenging nasehat. Jadi ibu-ibu gitunya. Jadi upami urang kersa ngami naon nampi kana nasehat, sering ngaos, ngupingkeun ngaos bae ridho, ka mana bae diudag eta nasehat nuduhkeun leuleusna hate. Ngan wayahna di mana-mana jalmi geus alim dipapatahan ku batur ngaos mingguan teu kersa bulanan teu kersa rajaban geus alim muludan geus alim etah jalma rek meunang papatah ti mana tuh bakal teuas naonna hatena. Maka di dieu didugikeun kumaha Bu bakal teuas hatena. Wa man taroka sajalma deui nu ninggalkeun barang al harama anu haram. Tah ieu ninggalkeun nu haram. Ai haram teh naon Bu? Perkara nu dilarang ku Allah. Naon bae eta mah lain bae tuangeun, lain bae leueuteun, tapi di dieu nu haram teh fil mat'umi tina nu dituang. Aya Ibu nu dituang nu dilarang teh, tuangeun nu dilarang aya teh aya. Naon bae? Dina surah Al-Maidah. Dina surah Al-Maidah nu dilarang naon bae Bu? Allah ngaharamkeun
al maitah hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir. Naon bae Bu contona nu diharamkeun ku Allah dina tuangeun teh nyaeta maitah bangke. Naon cenah Bu? Bangke. Bangke teh naon? Sato anu henteu dipencit. Aya urang sok nuang lauk paeh atawa nuang lauk hirup Ibu? Lauk paeh lauk hirup mah Ibu halal. Bahkan boro-boro naonna hirupna jadi bangke na ge halal. Naon mah lauk mah. Ari hayam Ibu sok hayam paeh hayam hirup nu dituang ku Ibu. Bu, bapak-bapak sok nuang hayam teh da? Hayam hirup hayam paeh. Haram teu? Lamun paehna dipencit eta halal. Lamun hayam paehna loba pikiran, aya hayam sok loba pikiran gitu. Aduh hayam teh meni sedih gering we Bu, teu kapencit, haram teu Bu? Haram. Wa ma uhilla li ghairillah jeung perkara nu dipencit lain asma Allah. Aseur Ibu dina surah naon Bu? Dina surah Al Maidah upami telepatnya ayat 3 mangga tuangeun anu diharamkeun. Naon deui Ibu sajalma anu ninggalkeun barang nu haram fil mat'um tina nu tuangeun wa malbus sareng anu dipake. Naon nu dipake Ibu? Bu nu diangge naon? Ibu ngangge naon wae ayeuna? Ai anggean teh Ibu anu napel kana awak disebut pakaian. Nu milu usik jeung Ibu, kerudung milu usik, lancingan milu usik, baju milu usik, teh teh naon? Malbus pakaianana ge ulah aya nu haram. Tinggalkeun nu haram. Aya Ibu pakaian anu haram aya teh aya? Naon? Haram nu kumaha pakaian nu haram? Hiji anu nutupan aurat. Nu kadua nu haram teh nu kumaha? Make syar'i ge inang maling mah haram. Jadi nu diharamkeun ku agama dina pakaian baik hukum datiahna nyaeta naon? Pakaian nu diharamkeun nu teu nutupan aurat. Watanapi haram sababna seperti ladang nipu, ladang naon usaha nu teu diridoan ku Allah, maka pepeseran ge jadi haram. Kada Ibu termasuk naon nu dipake nu dituang ku urang ulah kabita ku barang anu haram nu saeutik Bu. Sabab ceuk dina katerangan tuangeun nu dituang ku urang bakal pengaruh kana awak urang. Sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, kieu Bu, man aklal halal sopadinuhu, saja manu nuang tuangeunana tuangeun nu halal sopadinuhu maka bakal bersih hatena. Wa raqa qalbuhu jeung bakal leuleus hatena walam yakun lidakwatihi hijabun jeung teu aya hahalang pikeun doana. Jadi buah tina tuangeun nu halal teh Bu, naon Bu? 3 untung kacida mun tuangeun nu dituang ku urang tuang halal. Naon Bu? Hiji bakal bersih hatena. Cing ibu-ibu, bapak-bapak kira-kirana hate urang bersih wae sok aya kotorna. Aya kotorna kade kudu digali bisi aya barang haram nu dituang ku urang. Tah eta sabab naon? Ngaruh kana naonna? Kana sifat wae dina diri urang. Uyan deui jalma nu nuang tuangeun anu halal bakal bersih hatena. Punten, sopadinuhu bakal bersih agamana. Waroko qalbuhu jeung leuleus hatena. Tah jalma teh tuangeun anu leuleus naon mah anu halal bakal leuleus hatena. Nganu paling katilu untungna jalma anu bersih anu halal tuangeunana naon Bu? Lam yakun li dakwatu hijabun, teu aya dosa teu aya doa nu dihalangan ijabahna. Matak Ibu geuning hiji riwayat hiji kisah Nabi Musa alaihi salam keur ngadoa. Kumaha ngadoana Ibu?
ngadoa Nabi Musa tuluy sumping malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Musa, in aradta ayustajaba doa akapasun batna kanil haram. Hei Musa, mun doa anjeun hayang diijabah maka kudu jaga beuteung anjeun anil haram tina haram. Ternyata tuangan nu haram bakal ngahalangan kana naon? Ijabah doa. Makana ibu ning kapungkur ibu-ibu ngalaman ngora ibu-ibu ngalaman ngora nya bilaku teu ngalaman ngoranya. Ngalaman ngora Bu. Kapungkur geuning kapan di saoman hayang babari gawe. Saoman hayang naon ibu? Hoyong laku sagala rupa. Naon geuning da lain nyaoman eta perkara tapi ngabersihkeun awak urang bisi aya barang nu haram. Sehingga kumaha? Dina dituangkeun kosong patuangan urang sehingga teu aya nu haram lebet kana tuangeun urang, maka teu aya panghalang ijabah doa. Jadi ijabah doa teh dibikeun ka saha? Ka jalmi anu tuangeunana tuangeun anu halal. Kumaha barang nu haram? Sabalikna tadi jalma nu nuang barang haram tadi kapan kuningakeun haram. Naon akibatna? Waman aklal haram mata qalbuhu, sajalma nu nuang barang haram mata maka paeh naonana qalbuhu hatena. Cik anu paeh kumaha? Usik-usikan teu Bu? Teu usik. Teu usik hatena teh rek batur aya nu gering teu peduli, rek batur aya nu maot teu peduli, rek aya batur nu naon anu kasedihan teu peduli, aya batur nu nyieun kasayan teu riuh hayang teu naon teu peduli deui wae. Naon margina? Sabab paeh hatena. Cik lamun paeh hatena kira-kirana dipapatahan ngadenge moal. Moal robah da geus sabab naon? Hatena geus paeh. Jadi zaman anu paehna hate mah ibu moal naon? Rek didenge naon, rek dipapatahan ge kalah kacape-cape naon? Baham bakatku naon? Bakatku paeh hatena. Jadi tuangeun nu haram teh mata qalbuhu, lu hate teh paeh. Hese dipapatahanana. Punten abdi kapungkur keur dikobong Bu. Keur dikobong ngadugikeun bahwa naon? Ngadugikeun dina tuangeun nu dituang ku urang. Naon Kang eta teh? Minuman atanapi homer cenah ibu ngahalangan kana naon? Ditarimana ibadah salami 40 poe. Jadi minuman nu haram teh Bu bakal naon? Dahareun nu haram teh bakal naon? Ngahalangan kana ditarimana ibadah. Hiji tos eta nyabunya. Jadi nuangeun anu halal teh anu haram mah kumaha? Wa mata qalbuhu paeh hatena. Jadi lamun budak geus katinyuh ku alkohol ibu, katinyuh ku minuman keras, eta sok rada hese mamatahanana. Sabab naon? Bisa-bisa paeh hatena. Naon deui ibu? Barang haram teh kapan? Wa hopadinuhu, punten, sabaraha hari leungitna tah tina barang nu haram? 40 hari Bu. Madak cek dina katerangan 40 poe cenah teu ditarima na lamun aya barang haram lebet kana patuangan urang. Maka salat urang 5 waktu, puasa sabaraha Senin Kemis, ari barang nu haram mah. Termasuk jalmi anu ngalaksanakeun ibadah haji kapan kalimat teh labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kumaha Allah? La labbaik. Da barang anjeun aya barang haram tuangeun anjeun tanagana ladang haram. Kalasan ibu pidoana panginten aya nu nuju umroh jamaah ti abdi Bu Haji Euis namung nuju anjeunna dirawat di kota Mekah di saat kedah nama enjing kemis uih. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala anjeunna dipaparinan kasehatan sakumaha biasana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Uyane Bu. Jadi tuangan nu haram teh bakal maehan kana hatena. Wa hopadinuhu jeung bakal hampang dina agamana. Maksud hampang teh bakal rada hararese dibawa kana ibadah. Uyane Bu, jalma nu tuangeun ada tuangeun haram
bakal hese dibawa kana ibadah. Cacak dibawa kumaha hese dibawa ibadahna. Kumaha lamun maksa, Bu, jelema teh bangsat, jelema teh maling, jelema teh tukang nipu, tapi daek ibadah. Eta ladang ibadahna ge punten tadi hese jalma nu tukang maksiat mah kana ibadah teh. Boro-boro tukang maksiat anu dosa gede, dosa nu leutik ge urang loba dosa leutik kapan hese kana ibadah teh hoream. Tadi mana-mana naon jalma nu nuang kana barang haram kumaha? Hiji bakal paeh hatena wa khoppadi nuhu jeung bakal hampang agamana. Maksudna hararese dina nalika ibadah hoream ibadah teh dibawa kana horeamnya Bu. Tanu terakhir wa dha'ufa yakinuhu wa dha'ufa jeung lemah naonana yakinuhu kayakinanna jalma nu nuang barang haram kieu bahasana teh. Ustad cenah zaman kiwari mah boro-boro nu halal nu haram ge hese. Jelema teu yakin ka Allah nu ngarizkian. Tawa ibu-ibu bapak-bapak meuni geus bingung ku budak. Rek di mana marabanana, rek di mana ngusahakeunana, rek di mana jang naonna jang bekalna. Sok aya nu emutan gitu, Pak. Eta teh buah-buah lemah keyakinan seperti gitu teh bisi aya barang nu haram nu keuna ka urang. Piraku Ustad abdi maladang dagang, abdi maladang tani, abdi maladang buburuh. Jangan salah, kade tina hasil dagangan urang, dina hasil tanina urang, dina hasil usahana urang aya wajib zakataneun. Talamun aya jalma nu geus nepi nisab, jalma nu geus kaya ku dagangna, jalma nu geus kaya atawa geus hasil ku tanina, kari-kari eta jalma embung ngaluarkeun zakat sarua eta ge ngadahar barang anu haram sabab aya hak batur tina eta harta nu keuna di urang. Marukanan Ibu. Punten di urang zakat fitrah mah tiap sirah ge osok nya punya. Tapi papai ku ibu, tingali ku ibu sabara orang nu bisaeun ngaluarkeun zakat mal. Cik nu zakat mal teh Ibu sabaraha jalma nu geus nisab kana nisab emas 85 gram sataun eta teh. Jadi Ibu upami jalmi-jalmi di zakat fitrah mah teu hararese tapi zakat mal seueur keneh jalma nu teu ngaluarkeun kana zakat mah. Kumaha eta barangna? Barang fakir miskin, bakar yatim eta teh ngaranna teh haram hukumna. Wian Ibu, jalma nu maling cengek sakadar maling cau Ibu. Leuheung eta mah da naon malingna tinu beunghar bari kaayaan manehna lapar. Tapi lamun jalma nu teu ngaluarkeun zakat eta teh jalma nu maling ti saha? Ti fakir miskin sabab aya hak kawajiban manehanana hak Allah nu ditipikeun ku fakir miskin. Maka dina ieu kasempatan makalah nu neme didugikeun naon Bu? Saha jalma nu ninggalkeun dosa maka Allah bakal ngaleuleuskeun hatena. Jadi kanggo urang supaya kenging hidayah jeung taufik kedah kumaha Bu? Kedah nuang tuangeun kedah ninggalkeun dosa. Nu kaduana saha jalma nu ninggalkeun barang nu haram maka bakal jeung nuang barang halal maka bakal bersih pikiranana. Jadi pikiran teh kumaha tuangeun urang. Bu, mikirna urang sok hade sok goreng. Boa-boa tuangeun urang goreng nu dituangna. Ustad pirage daharna mah jeung sangu jeung naon, jeung tahu jeung tempe naon gorengna. Boa-boa tuangna teu di bismillahan. Aya Ibu anu tuangeun teu bismillah. Cik urang seueur bismillahna seueur pohonna. Bismillahna malangki alhamdulillah osok tara. Osok teh ari teurab we teu teurab matara alhamdulillah. Boa-boa tuangeun nu dituang ku urang tidak diucapkan dengan asma Allah atawa naon Bu henteu dibikeun alhamdulillah. Boa-boa aya nu nganterkeun kana
hesena dina ibadah. Wihana ibu eta panginten 2 poin. Hiji tinggalkeun dosa bakal leuleus hate, 2 tinggalkeun haram jeung tuang nu halal bakal bersih pemikiranana. Bahkan saur Sayyidina Ali saur Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, tuangan nu dituang ku urang rek halal rek haram rek subhat bakal berpengaruh kana awak urang. Ceuk fisik nuang kangkung jeung lauk jaer sok tunuh di bawah ngajina. Tah tapi naon ceuk fisikis atawa jiwa di mana tuangan nu haram bakal ngajurul al haram, ngajurung kana barang anu haram. Bangsat asup ka masjid kira-kirana rek ngeusian kenceleng atawa hayang maling kenceleng. Naon sababna? Apa yang dimakan itu yang akan menjadi buah. Terakhir naon Bu? Naon kalimatna biji punten buah yang jadi dari haram maka buahnya juga jadi haram. Ibu kitu nya punya buah tina naon buah nu jadi tina siki nu haram bakal jadi haram. Ibu manggih alpuket maling alpuket contohna teh eta alpuket buahna di naon Bu sikina dipelak jadi 10 tahun buahan dituang ku ibu dipelakeun dina taneuh ibu haram teu? Haram. Sabab naon? Bijina ladang maling. Mudah-mudahan naon didugikeun sing aya mangpaatna, sing jadi gambaran ka urang sadayana sakumaha bae hese usaha ulah dugi ka urang tiba kanu haram, yakinkeun sakumaha hese usaha Allah ngamilikan, Allah ngarijikian, ulah dugi ka gaduh emutan jalmi nu sapertos nu tadi kumaha cenah Bu? Zaman ayeuna mah boro-boro nu halal nu haram ge hese. Itu teh lemah kayakinanana kusabab aya tuangeun jeung leueteun nu haram nu asup kana patuanganana. Mudah-mudahan nu didugikeun aya mangfaatna. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.